alhamdulillah sajabi ti silaturahmi model riungan model kieu insyaallah aya anu diguang urang, aya anu dibuka, aya anu dibahas mangrupa berupa wawasan atau ilmu yang akan didapat. Itu pun urang sadayana dina menangkeun ilmu anu berusaha dina raraga ngaleungitkeun kabodohan, menghilangkan kebodohan urang oge ketika sudah tahu tos apal berusaha untuk beramal, diamalkeun satekah pola paling tidak henteu diamalkeun ku urang, meureun diamalkeun ku keluarga urang di antarana. Yakin terpasti tadi ge urang ngaoskeun sabagian ayat suci Al-Qur'an. Tadi teh naon doana teh dina 250 Al-Baqarah kakuping aya sabagian doa Rabbana afriq alaina wasabbit netepkeun kana hate mudah-mudahan eta situasi keur mencekam terobah iman urang, terobah keyakinan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Eta di antarana teu weleh emut eling bahasa agama nama zikir ka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana anu diungkapkeun dina mukadimah tadi ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Upami telepat eta dina Al-Ahzab ayat 4 hiji sanarang 42 ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah zikir ka Allah, mengingat Allah, emut ka Allah, bahasa enteng nama eling ka Allah. Tadi dia ibu punten sok bahasa zikir di dia teh bahasana teh kana lisan we, kana lambing lisan letak lidah urang. Rehing lamun nyebutkeun ahli zikir, nyebutkeun tukang zikir, urang mah konsentrasina teh kana lambing we. Da nya atuh Pak Ustad da zikir mapanan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, pada zikir ya itu bentuk lisan. Ku abdi dina dangat ayeuna didongengkeun ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira sing loba he jalma iman dikir ka Allah teh saloba-lobana bahkan lain ku loba kumaha carana bisa dikir ka Allah. Naon dikir di dieu teh eling ka Allah bentukna kumaha tah urang dongengkeun sadayana ibu urang buka urang mah salami ieu rata-rata nu disebut ukir teh pasti we lisan anu gerakna, lisan anu naon anu nyarioskeunana. Urang mah keur salat kudu dikir heula mah jaba keur anu dagang teh mah anu di pabrik meureun operasi teh mah dajal mah teh waktu salat ge ka sabat moal bisa dikir. Marukan rata-rata semua konsepnya berpikir bahwa zikir itu hanya bentuk lisan. Padahal yuk urang legaan ku urang ibu sadayana ibu ti bumi angkat ke tempat ieu. Ka tempat ieu tujuanna naon? Talab ilmu, nyupri ilmu, menuntut ilmu, silaturahmi. Dasarna naon ieu teh? Cing, ibu angkat ka dieu teh dasarna naon? Tuyul jeung batur anu ngajak atawa naon? Atawa kumaha? Dasarna pan itu diparentah ku Allah, itu zikir. Kenapa? Mengingat Allah. Jadi ibu ngalengkahna ka dieu, ka masjid ieu rek nyupri ilmu, da diwajibkeun ku Allah ngalangkungan rasulna. Nyupri ilmu teh wajib hukumna. Da kusabab ingat hukumna wajib, ini teh ka masjid. Poe ayeuna teh ini tuh ge kue calik di dia nah habat pan nyupri ilmu nah habat nyupri ilmu rumah sak diri bodoh terus da rumah sak diri teh diparentah ku Allah inget na ka Allah eta bagian zikir. Jadi zikir di dia teh lain mungkul lisan tapi tiasa kerteg hate emutan urang patekadan tekad urang salami emut ka Allah zikir salami lisan ngusapkeun ka Allah zikir berbentuk perbuatan urang, perilaku urang anu didorong
Sakali deui anu didorong sabab ieu teh emut ka Allah itulah dikir oge. Janten wihande ieu. Abdi kantos ngaoskeun ieu. Nah, cenah ieu siga nu rek masa torek eta mah spesial. Aya dikir di dieu teh ulah heureut bayanganna. Model karena syukur heureut we kudu syukuran. Teu hajat mah lain syukuran. Marukan gitu zikir ge teu ngucapkeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ba'da salat teu kasebut zikir marukan salat oge lain bagian tina zikir. Ibu kumaula kanu janten caroge nyayogikeun sapuratina sagala rupa hal nurutkeun anu disiapkeun kawajiban urang sadidinten ngurus di bumi emut ieu teh kedah ngahurmat ka caroge ngurus nu janten palaputra ti mana dasarna dari parentah ku Allah eta teh dikir Bu eta teh emut kana parentah Allah. Ibu teh salat, ibu teh saum, ibu teh zakat, ibu teh sedekah naon sababna didorong we da Allah nu marentah eta teh dikir urang teu sadarnya. Nah sababna da eling ka Allah. Da ingat itu perintah Allah nu janten henteu nilaina nol bahkan minus sakedik nilaina nah bat ngaji da batur ge ngaji piraku urang henteu era lain dasar ka Allah saum ge Ramadan lamun batur teu loba nu puasa mah moal puasa sigana naon ada guyub we batur nalika Ramadan puasa piraku teu puasa berarti lain dasar emut ka tak dikir mah eling dasarna menyebut ingat menyebut asma Allah ku lisan ku hate urang emut ka Allah bentukeun weh ku kalakuan tah dzikron kasira saloba-lobana mengingat Allah sebanyak-banyakna lamun lisan menepi ka baseuh lamun dina hate mah ieu teh kongkolakna hate teh di kalbu kita teh sudah tidak ada ruang yang lain kecuali hanya mengingat kepada Allah ada tingkatan anu luhur. Paling tidak ibu kalau kita berharap memiliki nilai ibadah tiap hal yang dilakukan oleh kita kurang dilakonan sakedik mah emut sing ingat ngaji teh diparentah ku Allah sing ingat kumaula kanu janten caroge teh diparentah ku Allah sing ingat ngurus anak turunan oge diparentah ku Allah. Tah lamun aya dasar di emut parentah Allah abdi yakin urang kedah yakin boga nilai naon da ceuk Allah dzikran kasira dzikir anu salga-lega saloba-lobana saloba-loba dinya teh lain ku loba jumlahna tapi lisan urang pake hate urang pake tingkah perilaku urang ge urang anggo ya ayyuhalladzina amanu jangan saha nu bisa kitu teh matak teu sagawaya ibu hadirin sadayana teu sagawaya Allah marentah oge kanu bisaeun nu mana nu bisaeun anu nyampak dina hatena iman da parentahna ge pikeun anu iman bakal yakin dina hatena bakal yakin bisa dzikirna lamun geus nyampak iman dina hatena. Jadi ibu sing sadar sing emutan jang urang sadayana urang emut ku urang rehing geuning urang ge ahli dzikir urang ge tukang dzikir kudu pasti tukang dzikir naon satiap rengkat paripolah urang digerakkeun ku urang silaturahmi urang tong ujung silaturahmi model kieu ibu gotong royong oge beberes di lingkungan masyarakat di perumahan sadayana urang babarengan ieu teh maresihan lingkungan naon dasarna teh da salah sahijina hayang katingali endah pantes kacida jeung deui Allah ge mikaresep kanu bersih teh mikaresep kanu endah teh dasarna ti dinya dzikir eta teh ta karayat kudu dzikron ta janten urang ibu bapak ibu hadirin sadayana tadi ge disawurkeun sawalerna ngaos Quran ibu ngaoskeun subhanallah ngaoskeun alhamdulillah ngaoskeun la ilaha illallah ngaoskeun Allahu akbar eta teh lisan we wungkul hate ngocomang ka mana meuni teu inget ka Allah acan breng we subhanallah 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 apa tadi dzikir maksud abdi
urang niatan urang teh tekadkeun diajar leleutikan teh lebar naon lebar teh peupeuriheun urang teh ibadah teh ngaji ukur saminggu kali bari jeung jam-jaman itunya bari jeung jam-jaman teu nepi kana manah urang kumaha atanapi ruang lingkung dinya midamel kasayan urang sadayana abdi yakin sigana meureun dukar pastilah rata-rata diantarana 24 jam penuh urang cik mana perilaku urang anu hade nu hade ye perilaku urang nu dianggap hade anu diantara nu hade eta teh teu weleh emut ka Allah ku kira-kira biasana punten osok dilaksanakeun teh sebagai rutinitas atanapi aktivitas biasa. Rog subuh ngudangkeun pala putra urang mah teh ngudangkeun sabab rek ini sakola buru salat jeung sagala geus salat itu pan hese umrah kemreng ini sakola sih itu bari jeung campur jeung ke apakah didorong eta emut ka Allah urang ngagerakeun eta bisa jadi antara ingat bisa jadi henteu terus saya masak ibu teh olah jang caroge urang nah bet ngolah lah da ajengan lamun teu masak meureun teu ngamuk salaki urang teh nah bet masak geus lamun teu masak mah sieun ngamuk ya jarang palobah kieu nah bet masak nyiapkeun katenangan caroge urang nah da diparentah ku Allah tah da jarang nepi ka dinya mah urang teh rata-rata sieun kucaran sumang rajan urang teh sumangat panannya kumaha masak dangdan jeung sagala rupa mun sakuna kano lamun ipis mah sabradah ream kitu nya Bu teu sakuna mun sakuna pinuh kitu nya lain sakuna kanal aya samu kanal wae tah ieu teh da sadayana didongengkeun teh bujeng hingat bang bujeng ibu abdi geus nyarios kitu hese geuning mata berat nanti engap orang hayang udah ridona Allah orang menang hayang kanang tayungan rahmat Allah teh hese tong bujeng hingga lingkungan jeung masyarakat ruang lingkung hablum minanas jeung batu jeung dulur jeung baraya jeung tetangga model kieu dalah urang aktivitas ritual ibadah ka Allah ge urang teh pabaliut hate antara ritual teh pedah rutin urang we jeung antara ieu teh parentah Allah jarang-jarang. Nah ku abdi dongengkeun asa berat kieu didongengkeun teh da bagikeun abdi yakin da ieu teh ibu ahli pangaosan lebar kacida urang teh indi teh kudu ulah nepi ka 1000 ulah hapa kudu kapetik hasilna ka ala buahna ka rasa amis kareueutna sing jadi sumsum jadi balung ari sumsum teh pana anu pokok najan leutik anu penting aya sumsuman najan saeutik ge sakepril nu penting aya ingetan ka Allah eta gaduh nilai ibu ka eta dina amanudzukurullah dzikran katsira eta teh dina al ahzab 4 hiji pamit 4 mah ibu